Lamun hayang rumah tangga mawaddah sakinah rahmah pilih jodoh. Ari milih jodoh kumaha jodoh mah pan geus ditangtukeun, tapi isyaratna al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat at tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Eta isyaratna di Allah. Awewe garoreng keur lalaki nu barutut, lalaki nu barutut keur awewe nu garoreng, lalaki nu saroleh awewe nu saroleh keur lalaki nu saroleh, lalaki nu saroleh keur awewe nu saroleh. Goreng di dinya teh lain beungeut, da beungeut mah eta mah relatif. Uing oge ceuk ece goreng sote ceuk pamajikan mah Arjuna. Bener teu? Siga aliando syarif ceuk pamajikan mah uing teh. Mun ceuk urang Cikon Dewa siga aliando saraf. Persis siga uing ningali ece. Cek salaki ece mah ece teh siga perilan konsina. Cek uing mah ternyata ece teh perilan sia. Maksud alus didinya goreng didinya mah maksudna teh goreng akhlakna, kualitasna. Gitu. Jadi lamun kitu kumaha carana mungkin milih kualitas cawan pamajikan. Ku Nabi diberi petunjuk. Sok pilih hiji beungeutna rupa penting dan perenang ibadah memakai syahwat teh panikah. Kumaha nu goreng siga kuring maneh teh nu istimiwir. Sebab rumah sapas-pasan kan seperti kaset dengan pamajikan mau istimiwir guelis make ugelis nabi guelis gitu. Sebab perbaikan keturunan kulit rumah sahideun pamajikan yang kan bule batak anak hajat carulang asal rata ngocekna ta mesin api sebab mun terata bisa juga astor belang kuring rumah saawak kurang jangkung pamajikan mah jangkung batak anak sedeng kuring rumah sairung kurang mancung wah dipesek genting tengeunah kana ceuli aingna dengan pamajikan anu mancung batak anak nago ditita ningali rupa meunang tapi tak cukup rupa dina hadis tong Rasul dalabuh tong kawin kana rupa mah sok ruksak tangan cenah baheula mah ece teh meuli gareulis anu pan manusia metik wungkul motor metik teh motor tanpa gigi manusia metik teh manusia nu huntuan ini tempo deui nu kadua cenah turunan tukang ibadah turunan jelema haram jadah turunan ahli taat, turunan ahli maksiat. Teng manuk teng anak merak kukuncungan sifat alus, uyah mah tarta es kaluhur sifat goreng. Terah, tereuh, genetik cek bahasa Gaya mah. Ngarti aja genetik. Itu sarua uing teu lieur lah Rasulullah sarua teu ngarti geus lah. Pokona mah terah lah cek urang dieu malah nu gancang nyaho kabeh mah icih nyaho mah eceh nyaho mah cah nyaho eta. Nu katilu tempoh harta, ditita lumayan boga celom metoha, beunang mah bisa nebeng sementara sialin sementahun jang sudah kawin 4 tahun aja dong di mamito tegeblek ke era mudah-mudahan anu kasiwung mah isuk kontrak eta Rasul tok kawin karena harta sabab harta mah sok pea naon atuh dawuh kudu diutamakeun agama palebah agama mah dugi ka dawuh Rasul da dawuh wala amatu saudatu dzatu dini afdal masih budak belian nu hideung caketrek beragama leuwih alus dijieun pamajikan kumaneh daripada pamajikan geulis tapi jablay tara salat acan nah eta teh opat ayeuna rek tanya ka urang Cikon Dewa jawab nu jujur urang Cikon Dewa neangan pimenantueun mihelakeun agama ngaheulakeun harta survei membuktikan ece boga budak mikah hayang hiji lalaki nu mikah hayang naik mobilna mobil BMW dan bebek merah warnanya BMW anu alus teh mobil mewah BMW keluaran Eropa numpang anyarna datang turun tina mobil tutupkeun pantau mobilna gablek mobil jelema beunghar pan kitu di sadana gablek beda jeung mobil biasa-biasa koplok di starterna di sana cash mobil beunghar mah Haji Dayat mobilnya di sana cash panu biasa-biasa mah nyuk di jalan raya pan menuju itu mah di sana leasing
Nah pulunan direm di sana kredit. Ya mah gaya keluar tina BMW kaset gagah nganyang ka imah ece nganyangna ti isuk-isuk tapi ka sore lohor teh hitut asar teh bersin maksudna lohor ngajedog asar cicing hiji deui aya nu hayangan ka anak ece sarua nganyang nganaek ojek dan eta mah lohor ngong adan berenyang buru-buru ka masjid asar buru-buru cengkat ini ka masjid salat jawab nu jujur tong awadul si odah mana rek milih anu naik BMW tara sholat rek milih anu naik ojek tapi sholat BMW sholat mah eueus eta nana mendingunoh sama BMW sholat aing hayang atuh dia mah pilihanna dua BMW tara sholat naik ojek tapi sok sholat milih mana heuh eta mah nu ngeunah teh BMW sholat mah rek milih nu mana nu ojek sholat nu BMW tara sholat teu percaya aing teu tak cerita cek sairung rek naik ojek sholat mungkin aya nganting sabaraha persen 80% leuwih pasti milih nu naik BMW paduli teu sholat lamun bener neangan jelema agama nggak bener pertanyaan ka calon minantu pasti lain gimana damal cap sebarang gaji cap nikah kapun anak mas kawinan naon cap bade di gedung bade di cap rata-rata kitu patut bahkan jelema nyaksian nu kawin oge lain ngadoa lamun keur akad depan mun aing recok teh sok ngama terima bi nikah recok kan atuh nya mas kawinan naon terapi nikah kan yang aing kalau mas kawin 5 gram emas suka tenan iya mah ibu-ibu nu aya di ditu keur lain keur nyaritakeun ibu-ibu ieu ya mah keur nyaritakeun ibu-ibu nu aya di ditu nu ayeuna keur di darieu sawareh bener teh ibu lamun ningali calon minanto datang ka imah nu mikahayang ka anak ece sok diintip wudu natara oh sok pak sok ka masjid elot diintip bisi kiih mungkul kalau jelema nyimpang ka masjid kadon kiih lain salat hiji pan geus teu balen ku Rasul ditita neangan agama kadang-kadang harta nu diutamakeun bener teu geus teu bener keun ayeuna mah sok isukan mah calon minantu teh cok tes tingali itu teh saha oh murid Kang Ajengan Sofyan Yahya pasti ngajina jago nah mending eta atau mending anu uwe nu tadi teh pilih pendeta teh geus can dilaksanakeun ku kabeh cek nabi pilih agama utamakeun far bidat titit taribat yadak eta aditna apal kabeh tapi praktekna mah pan loba nu tara hiji nu urang jadi kesalahan we urang ningali kesalahan dua khitbah dilamar eta anak ece teh ayeuna jelema geus khitbah geus meunang paduduaan can geus meunang ini tanacan uing boga babaturan woi dibonceng tak ini teh isuk-isuk motorna motor si boy teh panjokna teh mudun teh budak ayeuna pan lain kieu diukna teh pan ngajegang atuh motor anu jokna mudun teh begitu ngajegang teh sorosot susunyono kana tongong beda jeung ibu bahreupeun uing mah pan Sulaiman susulairan aman tepung teh dibawa ulin asar maghrib can balik cicing we kolotna uing nu kepo cek simkuring eta badak didinya tadi asa dibonceng bola laki waya kieu can balik meuni tenang kumaha jawabna tenang we da jeung calon salakina oh pan geus hitbah oh jadi kana geus ngalamar geus tunangan geus ngahitbah terus dibonceng ku eta calon salakina meunang gitu can nikah kitu batuta jawab lu tarik di kitu kan teh ngomong keneh we beun we tujun da 2 bulan deui rek kawin da keur prewed uing pura-pura boloho naon prewed teh dipoto di mana wah di tempat-tempat alus we di Lembang siga Kajo jeung Sahrukan nu mana teh anu tumpas ae yumus kurae romantis teh ayeuna kayak sia geus kawin mah ku menangis jebles ya udang lalajo wungkul ka ciri geuleuh ibu ayeuna kawina telepon kitu patut jeung tiktokan entah apa yang merasuki sia karasukan
Kesel baik. Awas, hati-hati. Ini kesalahan kedua. Orang tua dulu sebelum ada akad yang sah, boro-boro bebarengan, can ditepungkeun malahan, bener tuh. Ayeuna, masya Allah bebas. Ada di mana eta? Fotona dipilih numpak alusna, ditopolkeun surat undangan. Eta budaya di mana? Jati kasiliku junti lagi ciri tinggal cara. Ciri batur dibawa ka dieu. Tah anu ngomong euy, kadenge ku aing sing jauh kieu aing masih galentah. Kam seupaya cengan teh. Dan kam seupaya kampungan sekali upaya. Ini kan modern kiai, waktuna usuna teu bisa. Modernisasi naon hatina, tinu goreng jadi alus, tinu alus lebih alus. Eta modern bener mah. Bener tah? Modernisasi yang kini melanda dunia teh menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Teh di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan. Makanya Roma mah cek Syekh Salman mah make mun tauqid sakilah. Bebas lepas tanpa adanya batasan. Mabuk bukan modern. Datang deui kode di dunia nuhun jeung sumping Haji Mukmin Mubarak. Jadi kuwi beuki loba beuki saeutik ke ngajina. Tapi suatu kemungkaran kumpul kebobukan modern. Tapi suatu kemesuman temakena karena takut dikatakan ketinggalan zaman. Ikut-ikutan saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal pelan, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Bukan kita nanti dayanya aku paham. Memakai jilbab rapi, sopan dan beradab, dan itu perintah Tuhan dipersoalkan. Pakaian mini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan tak keberatan. Bila aurat rat terbuka, pemerkosaan melanda. Jaga orangnya. Ini kalau pakai tiung karena pakai legging. Pan aya apa legging? Salana lepet ngegeuleun anjing. Mimiti Pak Jujur mah nyanyiikeun bae da lagu uing mah insyaallah lagu Haji Roma, lagu Pepeling. Pan dua lagu Pepeling, lagu teh Eli. Ieu palek uningan lagu teh Elin. Coba ngalagu ieu apa tuh? Eling umat apa tuh? Coba nyanyi kabeh barengnya, nu teu nyanyi jadi butuh lagu eta tapi fokus karena waktu asar. Awas, perhatikan waktu asar. Ayo bareng. Eling umat muslimah. Hayo orang berjamaah. Nah, eta contoh lagu teh Eling. Sabab boyah kieu ngajak salat asar teh areli. Ayo. Boyah kieu ngajak salat asar Isya eta mah. Naon ngeceuk? Kieu naon itu? Ulah sok karoreng sangka keur hirup teh. Lilak kene, naon maksudna? Mau turun. Rek dipangku. Terus kasih aja, Pak. Teraskan. Tuh, coba. Jadi modern itu yang jelek jadi baik, yang baik lebih baik. Awas, kita ini umat Islam punya aturan main. Temenang lalaki geus karek ka khitbah, geus diboboncengan, geus init-initan bareng. Kayak akad sah, nikah sah heula karek menang. Damun ayeuna karek. Geus nikahna atos ieu teh? Iraha? Oh, aya pangantena ya. Di mana pangantena?
ayahnya wios semua ngadangukeun panganten mun teu ngadengekeun dirajang diduakeun ku aing ranjangna runtuh. Sebab itu namanya penderitaan berbahagia di atas penderitaan orang lain. Aya ajengan giring-giring oke datang bari ngesang manehna oyak-oyagan ta eta teh tununa. Cicing neng deis Kang Sahal Abdurrahman dangukeun heula ieu seueur ilmu ieu ge ti Kang Kiai Haji Sofyan Yahya kuring memperoloh we ieu mah gitu nya. Tah geus naon teh kesalahan tuluykeun prum nikah akad nikah mah sikan heueuh dengan memakai mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kontan dan kabeh jelema kagum euy islami pisan euy takwa pisan euy ngong ada lohor panganten teu salat boga beleg hajat teu salat canoli teu salat pagar ayu ge teu salat jadi pagar rubuh pan loba nu kitu belah ditu macam belah ditu kan bejana belah ditu teh dulu urang dia sok aya di dia ge panganten alasana make wedak lamun wudu wedakna leungit aya deui di kitu keneh lain wedakna teh Pak Kiai teu gaduh waktos ganti baju 4 kali cing jawab tukang rias anu sokana ganti baju cukup 10 menit teh sabaraha menit 20 menit setengah jam keur ganti baju di pelaminan ini bela kudu di kamana pangantenna nuju gentos acuk penganten kedoa ganti baju setengah jam gablek waktu salat lohor teh kaburu sugan edan sia teh hampura sok aya nu kitu ieu teh geus mimiti deui kasalahan deui bae tungtungna lohor teu salat asar kaliwat maghrib kacapean isya kaheesan subuh kaberangan hajatna hajat doraka boro-boro duit ngaluarkeun nganggo ratusan juta komo Haji Dayat mah imah weuh ting sabaraha korina internasional unggul 5 kebayang teu mubalik wah ieu jelema sakilobana dibere dahar kabeh geus dalahar can sarua aing ge acan bebea mani beak ke sagala rupa woi ieu teh da mun teu make mangga aya mamal jadi ieu teh ieu teh make mangga aya ieu teh salakina biaya karena naonan ge teu make duit mah teu jadi zaman kieu mah bener teh cah dia nyeun panggung make naon pakai papan melebukan dia pakai duit pakai papannya menang nyewa nah make kita tuh ngomong panggung pakai duit menang nyewa panggung menang nyewa sound system menang tenda menang nyewa jujur menang gitu astagfirullahaladzim yang makan angel sound system kabina-bina emang gue cowok sewaan ajengan dia nggak perentalan ampun menang kikiaan menang makanya yang menang segala rupa lebih tikia ke menang ayo boga duit mah ngan kade isi ngalanggar aturan Allah persatan Haji Dayat sampai sana begitu ya maser Kang Haji di batur mah kitu ngong adang teh teu sarola komo nu diolangna pejabat hungkul atau anu baleungar kan biasa bari narima amplop hari salat amplop can katampanan ya mah di ditu ya mah sok kasih ungan di rumah sama langsung nyeri hati untung nyeri hati mun atel kumaha ngagarona tah hate jadi eta hiji deui kasalahan diantarana naon di pelaminan panganten disalaman ku kabeh jelema silaturahmi bari ngadoakeun aya nu ngadoakeun aku bahasa Arab barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin aya nu bahasa Sunda sing lamat lamutnya neng didoakeun ku ece lamat tila lamut beteung jadi singgah beteung matak renai anakna didoakeun lamat lamut aya nu sing berkahnya sing samawanya macem-macem di pelaminan gitu di panggung aya penyanyi keur ngageoh oratna katanya ayo penonton kita hibur pengantin ya kita joget lagi ya tarajon sosolontodan joget ngentengan anjing joget teu bari makan anjing dengekeun aya nu kitu maka eta dosa nu mabok muga beleg hajat pagean dosana di mana eta pajujun dalilna beujit di mana sabab eta jalma mabok
sabab ngadengekeun nyaksian kesenian nu diayakeun ku gablag hajat. Cek eta nu mabok lamun mah joget di badangdutan bari teu mabok mah teu ngeunah euy. Maka bagean udah biasa sih eta mah mabok tong dibere peluang atuh. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sajama nyontan kahadean batur nuturkeun eta kahadean dicontohkeun maka pahalana keur nuturkeun keur nyontohan tanpa mengurangi pahala nuturkeun. Bagean nyontohan ge sajama nyontohan kagorengan terus batur nuturkeun maka dosana ge anu nyontohan eta kagorengan bagean. Sok ayeuna Kiai guru urang Kiai Haji Sofyan ngaos jujun ngecoblak kori geus 2 tadi cok ngadengekeun jujun mah sakaruha jadi ibadah ngadengekeun kori mah tadi 2 geus yakin menang rahmat bener teh can enak kori-kori internasional deui wah jelema dibere rahmat ku Kang Haji Dayat wasilah teh dibere rahmat ku Allah wasilah Kang Haji Dayat kayak gini acara bagean kahadeanana ayo tak mending ngonang kiai mending ngonang dangdutan oh eta Pak Jujun mah ngomongna hayang dionang teu hayang dionang maksud Jujun kalaupun ada ya teh Jujun yang gini sok nyanyi pencet oke lain benci karena senina tapi seni itu harus dipertanggungjawabkan da kabeh teu make seni mah teu ngeunah adan teu make seni da teu ngeunah Allahu Akbar era salat euy salat lain benci seni tapi bertanggung jawablah dengan kesenian yang kamu tampilkan. Ajak seni itu jangan dikotori tapi harus dipakai untuk berdakwah. Seni adalah bahasa pemersatu antar bangsa. Seni indah dan mulia, suci murni tiada dosa ya. Tetapi manusia telah menodainya, seni pun diperkosa dengan hawa nafsunya. Ayo gunakan seni untuk agama. Tak itu atuh kompak, ayo gunakan seni untuk negara. Ayo gunakan seni untuk kebaikan. Ayo gunakan seni untuk keindahan. Mari bernyanyi dan bergembiralah, tapi tetap dalam kesopanan dan iman. Bagaimana kalau kita nyanyi bersama-sama, oke? Dan tetap dalam keamanan dan kesopanan, siap? Oke, kita bernyanyi bersama. Saya sekali, ibu sekali. Anak lu suaranya keprotong saware ateul kalau si aingna. Coba keprok kabeh. Pinter budak TK persis we dulu si budak TK. Can katingali acan jam tanganna geus disurahkan wae. Teraskeun ieu teraskeun. Ya seueur sadar seueur kene pengisi acarana kudu tahu diri. Kurang teruskeun saeutik deui we. Jadi bener kan ya? Lain tersep seni, pemuda orang Cikodewa, pemuda ya? Silakan, kamu waktunya nyanyi, resep, berkesenian pek. Tapi begitu rek maghrib, gancang eta soramane, ka masjid pakai di masjid. Pakai non, pakai azan. Nyanyi, mana? Kan mana usum azan, lompat ke masjid. Soranu alus pakai syiar. Kade isi beni jeung lagu dangdut teh adatna, ela sholat. Ayah salat elok. Entah. Kosong bagi gelar. Oh, ini video. Terus. Ayo terus bagi gendai yuk.
Jadi terek babagi heula rek ngaji heula. Tong sok yang acara di acara atau panekeun acara ngaji, acara babagi. Dari teu kabeh, batur kedah baso tahu itu nempok. Awas ya, kayak kori, kayak kiai was ulah sok nyen acara di acara mah hiji-hiji, mun aya acara babagi heula. Ya, mun aya acara ngaji heula. Punten. Teraskeun. Oke. Coba pantes mun di pelaminan belah ditu panganten ke disalaman di dia seni anu islami pan geunah Maulana ya Maulana ya sami'a du'ana Maulana ya Maulana ya sami'a du'ana belah ditu sasalaman barakallahu laka wa baraka alika matching. Coba kamu luhur make dasi ka handap teu make calana. Di ditu ku barakallahu laka di dia hayo jangan kenapa ya. Benerkeun. Ulah sok dikukut tuh goreng teh. Karena sesuatu yang negatif tidak akan terputus kecuali ada satu generasi yang berani memutus rantai kenegatifan itu. Makanya hati-hati. Panita yang ngabangun rumah tangga mawaddah sakinah rahmah kayak kugur urang diterangkeun kumaha ngabangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Nu penting Kang Jujun mah Pak Jujun atau Kang Jujunnya asal ora wae. Nu penting Pak Jujun mah kacep sahal sareng neng deis. Ieu rumah tangga teh asalna di surga gadis. Cana ku salira duaan ieu rumah tangga nu asalna di surga kedah ulih deui ka surga. Nu pangalanna nikah teh saha Nabi Adam jeung Siti Hawa di mana di surga. Ngalanggar aturan Allah, tergoda oleh kebujukan setan, maka dikeluarkan dari surga. Tugas neng yang cep mawa ieu rumah tangga nu asal di surga balik deui ka surga. Matana surat Az-Zukhruf tadi diuningakeun, udkhulul jannata antum wa azwajukum. Geura asup anjeun ka surga helalaki jeung bojo-bojo anjeun. Bojo-bojo. Amin. Ini masih surgaan, itu masih surga disukanya pan dibongkar ieu mah. Bener teu? Pangantenan bener. Siga surga aduh senanya penganten baru shanana. Duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja, bagaikan jingga, bagaikan. Tapi catat ku hidup duaan, surga hidup duaan. Bisa jadi surga nyaan, lamun hidup duaan rumah tangga make aturan Allah. Kade rumah tangga kudu nuntut pasangan baik, tapi perbaikilah diri. Karena tadi Allah mensinyalir dalam Al-Quran bahwa wanita-wanita yang baik-baik diperuntukkan untuk laki-laki yang baik-baik. Tapi amanat akan kacep saha hiji ngecep itu adalah imam. Sebab imam maka jadikan rumah tangga teh hiji selain kudu jadi maskanatun, madrasatun, masjidun, jadikan oge junnatun rumah tangga, jadikan benteng. Benteng tina naon? Benteng tina seueur neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ningali pamajikan teu make jilbab kade. Jilbab salakina ngajedog wae maka dosa pamajikan teu make jilbab salakina bagean. Tapi kapan kiamat, kata kuing kapun bojo sok galak. Awas, orang mama kelihatan orang lain ayah tidak ridho karena ayah bertanggung jawab nanti di dapat tanggung jawaban di hadapan Allah. Makanya bangun ayah batur kencong, ayah santri maka imok kencong. Oh bunyi, santri duaan, tiluan jeung budak, opatan jeung budak dahar dibuka, gitu kan? Menang, komo di kamar mah duaan, coplok kabehanana, baru budak. Eta mah keur mah uing mah ya kebiasaan deh. Wih mati leletik teresep karena jeroan awewe nu hiji segitiga awewe sebang wih yang putah wih mau ngaliwat karena popoyan teh ya arah jadi kajian muter jalan jauh asal tepangi jeung mama jika mereka sarek wih sok ditanya kene mama make kene sok make kene ulas kene make teh dicoplokeun lah ku aing mah sebel ngahalangan. Qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam cicing anja di surga jeung bojo anjeun. Wa kula minha ragadan aitu syi'tuma bebas rek dahar naon sakarep ingsun.
Rek dahar naon wae anu suka bebas, nu teu meunang mah hiji. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tong coba-coba ngadeukeutan tang ka ieu mentik daun ngalabuah komo deukeut gentong. Mun ngalanggar aturan fatakuna minadh dhalimin. Maka anjeun luar kasih golongan jelema zalim. Kergena di surga jol we provokator. Saha si Korin. Sakorin teh setan. Eta kan usum corona. No sababna karena corona apa teh? Naon ieu virus naonna beuti aranan corona apa teh no sababna? Sabab asalna ti Cina. Jadi corona mun datang ti Cibonewa mah ngaranna Jangrona. Lamun ti Jawa ngaranna Masrona. Lamun ti Padang ngaranna Dakrona. So datangna ti Cina jadi corona singkok. Keun bae. Corona doakeun urang Cibonewa sing sarehat. Ikuti protokol kesehatan. Ya 3M, iya 3M, tapi 17M rek dikumakeun tuh. Ari aing melayat dicetak 3M, 17M kumaha? Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai mask, 3M, bener gak? Tapi eta 17M naon emu sajana? Maling, ngok, ha? Gak sah, kata bagian Kang Haji Sofyan mah tidak level aku mau ngomong yang begitu. Kalau beliau itu ahlinya ngomong politik oke, ngaji jago, ibadah singanya NU beliau itu, gitu ya di Jawa Barat itu. Wow, lain kuing ke level, mata kuing minta tiheula, itu sopan aing itu panuri, enak aja. Ibarat jualan sepatu dah hareupeun toko sepatu, mau payu aing. Bayu, minta tiheula aing terus balik. Punten Kang Haji, punten. Da, ieu mah murid Kang Haji sadaerna ge. Abdi mah naon di dieu atuh. Da murid Kang Haji. Kang Haji urang dieu, datang luar biasa urang Cigonewa mah. Ngahargaan teh ka kieu nu deukeut daripada nu jauh, bener. Nu jauh dihargaan nu deukeut komo. Sebab maneh waktu Pak Emang nu ketrok imah nu deukeut dan nu jauh setel lain. Moal bener teu. Kadang-kadang mana mah keketok teu sopan jam 12 peuting kegedor ka imah kajengan. Kumaha jenengan punten aduh teu pun bapak nu di sakaraat bantos talkin ajengan. Punten ajengan geus ditarayang jeung pamajikanna. Emang ari ajengan mun sare jeung pamajikanna kitu make jas. Rahasianya atuh dia ka batu. Ajengan ge mun sare jeung pamajikanna. Bangsa ajengan cara dari sarung deui. Pamajikan yang gagal suruh. Ada mama kumaha sudah. Kayaknya catatana apa patena. Ajengan jam 12 nincit nuturkeun nyusulan. Datang dari imam nyusulan bener keur ngap-ngapan. Eta ajengan Gusti ngabimbing anu keur ngap-ngapan pika hostna. Geus host teh ditinggalkeun nu teh. Di mandian ku ajengan dipimpinna bener. Di boehan ku ajengan dipimpinna, dikuburkeun diajak ku ajengan nu deukeut dipimpinna. Geus kitu teh tahlil, sok tahlil urang lios sok. Ku ajengan nu jauh nu deukeut pimpinna. Balik tahlil ajengan nu tengah dibere pipiti, ayeuna mah udus. Eusina sangu teuas. Rek teu kelas kumaha tuh diakeul isuk-isuk ngariung jam 4 pada asar. Paman mau beri di belah dua. Gereja air pasti akan teh ateu. Pas ajengan imam salat maghrib ngosom. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu ajengan ngosom di teh bareu bahanna. Kudu ajengan bareu bapak nah aja ti sia nu ateu. Datang we ajengan tilu waru dijemput. Bagus kali film baik mah, tapi alangkah lebih baiknya yuk siga orang Cigonewa turutan menghargai para ulama, para kiai yang dekat dulu. Doakan para kiai di dia simpanan yang yuswa sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, jujur mah numpangna virus corona, virus korin. Virus korin naon nu tadi tah. Nabi Adam teh didatangan virus korin jeung si Jawa hancur. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Jangan berpaling dari peringatan Allah, dari mengingat Allah, maka Allah akan mengutus kepadanya setan. Yang setan itu akan menjadi sahabatnya. Amit jadi sobat setan.
mereka pengajian jadi sobat setan datang ka dieu setan teh ngarupeukeun HP aya kene ajaran ceramah ningalian WA aya ulah kasih miran sok WA tuh nanti batur ngaji siapa mukaan HP eta pentingna HP setan aya korin ya ini ngantri di ATM antri aya 10 jelema pedah lila amuk-amukan sok panjelema teh ATM teh umum daripada kitu ya eta lain kemareunang menyepeng HP pek bae tapi coba high tech itu harus dipenuhi dengan high touch apa keimanan yang benar coba di HP teh pakai tadarus contohan kuing nyontokeun gitu beres sarua ya dicici tuh buka WA buka WA meme buka WA aya ayat heula Quran manya WA dibuka Quran diliwat baca heula Quran nyi kalau lain mungkin gara-gara nu poin ini teh kamu deket kudu dibuka lamun jauh kudu mereka kacamata berarti haji dayat oge tadi harus ini coba nu ngarora teh harus teh haji teh malah keneh teh rada memenangkeun panon gitu am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira tutup HP na eta Quran eta buka WA na aya WA assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh aya WA nyungkeun widi bade ngadugikeun agenda silaturahmi ka UPTK tuh aya ngadugikeun imah tuh bukti uing keur ka WA geus kitu tutup deui HP na keun antep pareman heula kerek muka di WA buka deui aya saaya manya WA dibaca ari ayat diliwat tuluikeun am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima tuh lumayan ngadaguan antrian ka 10 sabaraha ayat coba patok sabab korin anu ayana lain maca Quran amuk-amukan jadi barang mau apa pakai ibadah dia boro-boro maneh nabi urang bapak urang Nabi Adam terojol datang si setan mimiti datang ke Nabi Adam kenalan siapa namanya mau di sinetron kan sih aku menangis mah siapa namanya Adam kamu Hawa saya iblis begitu cik iblis penduduk baru ya iya saya senior naon we di dia menang naon we ayo teu menang teu menang mengadiji teu menang ada kita tanggal itu eta mah tes eta ngaran tangkal Syajaratul Khuldi surat Toha diterangkeun dan surat Toha iblis ngaran eta tangkal Syajaratul Khuldi tangkal keabadian mun hayang abadi di surga sok ngadahar buana mun can abadi di surga mah bakti supaya teh diusir cek Nabi Adam teu bisa cek Allah teu menang ngan iblis tercicing Adam terbenang Hawa dikotet terus sampai Hawa digoda kagoda Siti Hawa makanya turunan Hawa teh Ija, Ipa, Ana, Maisaro, Maimunah, Nining, Titini, Mas, Ain, Nok, Wanti aya kabeh aya berarti wanita mudah tergoda mata ka lalaki ya ka awewe mah kadenya teu meunang awewe mah dibentur harus disentuh kade cek saha awewe mah teu meunang dibentur disentuh lamun ngasongan cai kurang uyah lain molotot saya teh karca ngaracun kai lah kitu raos mah angeun teh komo upami ditamihan caina 2 ember mah nah saat angeun kurang mau pangset saya teh ngaracun kai lain kitu raos mah angeun teh komo upami dari habean di uyahna sasenok temok mah kitu bahasa nu halus siga Rasulullah kan hayang cau kayak kopi pan mah masyhur dongeng nage itu kan urang mengalut efek teh dicobian asin lepat ngalebetkeun panginten tidak marah Aish kan manggilnya Rasulullah ya Humairo atau ya Aish ya Humairo dapur kemerah-merahan pasti Aisyah mah mana pamajikan abdi mah hideung ya Hajar Aswad teu meunang ya Aish urang tua urang ngaleut kopi sareng begitu regot anjeunna mangga Aish regot ya Allah akang hapunten bae dan sering kene halus daripada salah karek sakali masalah gimana mana diseplokeun mana bener bener teh watak awas wanita Siti Hawa tergoda menggoda Nabi Adam Kang Adam cinta sama Hawa cinta wa tiada lagi wanita yang cinta kecuali engkau udah awewe pada karek hiji mun cinta atau abdi hayang itu metang saja atuh apan teu meunang eta mah abdi mah hayang eta
maksa eleh Nabi Adam. Mata kalau laki mah kan biasanya eleh ku awewe ku berwek masuk eleh. Baik Tyson jebrot dengan jelema lalaki coba adukeun jeung pamajikanna na 15 menit dengan cai bisa. Tapi Adam ge eleh trekel kana tangkal nu dicarek teh ngalabuah dituang kuduaan candugi kana patuangan. Allah bendu fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Dibalankeun ka dunya pa jauh-jauh. Adam di mana, Hawa di mana cek sejarah. Autentik jeung teu nama pokona cek salah sejarah nyebutkeun mun aya nama Nabi Adam teh mun cek aya nama dulu diturunkeun teh di raga di India mun aya nama cek sawareh. Terus Nabi Siti Hawa di Jeddah pateangan-teangan. Nabi Adam yang Siti Hawa biasa aya meureun eueuh. Nabi Adam Siti Hawa dengan Nabi Adam eueuh, Nabi Adam kehilangan, Siti Hawa kehilangan cek di Roma mah kalau sudah tiada baru terasa. Pokoknya mah ieu susah dia susah. Nabi Adam lumpuyuk sujud taubat atas kesalahannya. Apa dina Quran diabadikeun taubat Nabi Adam kumaha Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 200 tahun taubat Nabi Adam menyesali dosa yang diperbuat satu kali. Beda jeung urang mah dosa ulah poe tobat tara barang peta beuki. Bener teh? Akhirnya Nabi Adam dipertemukan lagi dengan Siti Hawa karena beliau bertemu lagi dengan istrinya, maka lahirlah dulu kuring ulah cigolewah nu marotot ayeuna fi kauwi. Urang teh dulu urang teh ini aja jeung ini urang teh ini dulu. Alhamdulillah. Makanya tugas cek saa dengan Neng Delis membawa rumah tangga ini yang asalnya dari surga harus kembali lagi ke surga. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaru. Doakeun mudah-mudahan di panganten sing biasa ngabina rumah tanggana ngano aturan Allah sehingga rumah tangga dari sadar susurgaan terparat ketika surga beneran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuturkeun pangadoakeun panganten tuturkeun bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap sakitu mugia manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.